Yeuh, ari maneh sok ngajual dana ka si Ujang. Oh, sok cenah kitu. Yeuh, nyaho teu eta dana dipake naon? Teu nyaho sih dipake naon-naon mah. Kade hati-hati jujualan teh. Eta teh sok diparake main judol. Ulah dibere lamun ek dipake main judol mah. Bisi maneh kabawa dosa. Judi teh haram pan. Nya kitu ce, urang ilu boga dosa pedah kaladangan si Ujang. Anu main judol lagi si Ujang lain urang. Ya heueuh maneh ilu dosa dasar wajang ikut serta memfasilitasi judi online. Jadi kudu ditanya heula mun aya nu butuh dana teh rek dipake naon-naonna. Cek saha ci atuh piraku urang kudu nanyaan ka ugal jalma nu rek ngisi dana. Danana beri dianggo naon, kudu kitu nya. Ya heueuh atuh ari maneh teu sieun ku dosa kitu. Mangkaning duit anu dipake mayar dana teh jadi duit haram. Sok, maneh rek kumaha? Nya duit halal atuh. Pan urang mah nya dia kena ogenan jasa ce. Lain salo judol. Cenah danana dipake marahin judolnya terserah atuh kumaha maranehna wae. Urang mah teu ikut campur teu nyahona naon. Nu penting akan meuli ka urang mah bener rek ngisi dana. Weh ku urang di ladangan.